Simpe di Pasir Maria. Carpon simkuring pun Nazarudin Azhar dibantun tina buku kumpulan carpon lagu cinta jeung sajabana wadalan penerbit Layung tahun 2002 hiji. Peting karasa ting trim, tangga gareja nu dijieun tina kai ka tembong lening, kasorot cahaya lantera nu ngagantung tina palapon teras, nu cikene diseungeut ku kuring. Diusap ku ramo bersih, jigana sok aya keneh nu sasapu, atawa sok aya dampal nu ngaliwatan ieu tangga, nu rek ngadon ibadah di ieu wangunan, nu wandana teu robah tisaprak diadegeun baheula. Di jero gareja, Yesus kalawan sabar nganti nu datang, masrahkeun jiwana pikeun panglipur umat. Anjeunna binarung deudeuh ngusap cimata sing sawae nu keur nandangan sedih. Mun seug urang sumerah, husu masrahkeun sagala katuna diri. Sakumaha nu kungsi dicaritakeun ku indung kuring? Anjeunna bakal datang jeung saestuna salawasna marengan dina kalbu nu medal ku kaimanan. Peuting keur ngararapkeun sakur kaguliga. Angin jail nutu tembong jirimna mugurkeun salambar kalakai daun jambu di buruan gareja. Ngusap ipis kana buuk tuluy ngaleos duka ka mana. Di sabudeureun gareja ukur aya suara jempling, suara jangkrik atawa nu sawanda can kadenge midang. Atawa memang peuting ieu mah ngahaja ngareureuhkeun sorana. Mere luang ka kuring sangkan laluasa medar sora hariring tina sakur panindeungan. Jalan leutik beh ditueun buruan sarua simpena. Taya nu ngalalar, saha tuda? Najan kakara jam sakieu can lila liwat isa, tapi lembur di lalawak ieu geus kosong. Mun teh mah sok aya keneh nu datang ka ieu gareja, meureun ukur nyelang bebersih ka jurung ku rasami banda. Di dieu kuring keur nyandingkeun diri ti mangsa nu geus kalarung. Sakabeh nu geus mutlak milik kuring ditataran, diimpleng deui kumaha rasa nu bedah sabot keur ngalakonanana. Direkonstruksi deui dina ingetan, diwangun ulang dina kalang kasono. Kaayaan di sabudeureun nguniangkeun imajinasi nu liris. Paroman tatangga nu salingkungan jeung gareja tingkolebat, seuri, manggut. Imah-imahna hegar ku kekembangan, lambang silaturahmi nu teu weleh mangkak ngabaeukeun. Sakapeung aya kandaraan nu ngaliwat ka hareupeun gareja, ukur sakapeung teu mindeng. Puguh ukur lembur leutik, ukur welasan imah salah sahijina urut imah kolot kuring. Wios ngiring ngarencangan lenyap teh. Gigireun geus aya nu nangtung, gek diuk rineh pisan. Tita tadi katinggalna anteng pisan neuteup jalan, pokna bari imut. Paromana cahayaan jeung nu ngajurung awak karasa beku, buuk jeung janggotna. Kuring wano, tapi nyeh manehna seuri ipis bari ngarapihkeun tungtung jubah bodasna. Tangkal jamu teh daunna masih liuh, padahal saumur jeung ieu gareja. Pokna sorana halimpu tapi ngandung wibawa, lentong nyaritana lir harmoni nu mampu nangtremkeun sing saha wae nu mirengna. Manehna masih sok kembangan, bodas. Mun kembangna keur sumedeng loba mah jiga nu kalimpudan ku salju malah. Jigana lantaran eta matak bapa anjeun melak di dinya, mapaesan ieu gareja ku kembangna nu endah. Nya, apa nu ngabangun ieu gareja teh? Basa kuring keur leutik keneh pisan. Apa nu ngararancang jeung migawe pirang kayeunana? Kuring ngadenge dongengna ti emak. Salira wanuh pisan rupina kapun bapa. Antungna teu burung bisa ngaloloskeun hiji kalima.
tur temahna dadak karasa ngemplong. Tang tos kenal pisan, Bapak anjeun nu ngawangun gareja tina kai petingan nu dialat ti sabudeureun ieu pasir. Mun peuting jika kieu, Bapak anjeun sok ngahajakeun datang pikeun nyaksen kaendahan lampu-lampu kota nu tingkaretip di kajauhan. Ti loteng nu diwangunna cungkup ieu gareja. Lukisan cahaya nu kacida endahna. Pokna bari neuteup ka jauhna. Kuring gabareto mindeng ngalange di eta loteng. Loteng dina cungkup suhuna nu bangun ngahaja dijieun keur sing sawae nu hayang nyorang endahna peuting di pepencelut ieu pasir. Dalah beurang ge teu kurang endahna. Urang bisa nyoreangkeun pelong ka jauhna kana lamuk paul gunung nu tepung jeung tungtung langit. Sanggeus sakitu taun kuring ngarti yen loteng nu diseunang ngeblak teu dikacaan teh dijieun keur kasenangan apa sorangan deui. Mun emak tos tibra, apa sok ngahajakeun datang ka gareja. Ukur keur ngeueung di dinya. Kuring apal da kungsi larancepan nuturkeun. Ihsan, apa nyorotkeun senter kana beget kuring. Hayu, cenah basa nangenan kuring kalah ka ngajengjen. Kuring ngiclik nuturkeun ka gareja. Diajak ka loteng, tuluy diuk dina kursi kai nu geus nyampak di dinya. Bari nyeuseub padudan nu bakona malenghir seungit, apa bangun nyalse neuteup ka lebah lengkob nu ditaretes cahaya jiga lumar dina saamparan mongkleng. Ti ieu pasir ka kota teh jauh pisan. Samemeh nyorang jalan aspal mun rek ka kota teh kudu nyorang heula jalan koral nu arula-arile. Ukur jalan leutik, nu mun aya mobil perwis duanana kudu meped pisan ka sisi. Mangkaning belah katuhu ti lebah lembur mah sisi jalan teh gawir. Kuring sok bungah mun ku apa dibonceng kana sapeda mapai eta jalan saban poe Jumaah. Kuring jeung apa sok jumaahan di kampung muslim nu aya di landeuh di Pasir Maria mah nya di dieu ukur aya gareja. Ceuk emak apa oge nu ngararancang wangunan masjid di kampung muslim. Masjid nu oge dijieun tina kai sisi walungan wetaneun kampung. Kalan-kalan mun balik ngalasuluh, kuring jeung babaturan sok mandi di eta walungan. Mimindengna di Curug Suni, curug leutik dina gawir Pasir Cilangla, teu jauh ti eta masjid. Bapa anjeun teh jelema nu micinta kaendahan. Ceuk nu diuk gigireun. Kuring maling reret, neges-neges. Irungna mancung, buukna ngarumbay sama tak-tak. Panasaran hayang nanya ngaranna, bisi nya cek nu dina sangkaan. Tapi muhun, cek kuring sakikituna. Nyeh manehna imut, cahaya lantera asa leuwih mabra batan memehna. Kuring bisa leuwih eces ningali begeutna, tapi teu wani lila-lila melongna. Apa memang rasa pisan kana kaendahan. Milih cicing di ieu kampung gen teu di kampung muslim lantaran cintana ka emak. Bentang lembur cenah cekolot sejen ngeunaan emak keur ngorakna. Baheula kabeh urang dieu teh salembur tur ngagem kayakinan warisan karuhun nu ceuk pamarentah kudu ditinggalkeun. Ieu teh carita ti emak. Kahirupan warga nu memehna ayem tentrem ngadadak robah ku datangna parentah ti aparat. Sangkan urang lembur milih agama nu disahkeun ku pamarentah. Cenah, asalna mah basa datang patugas pamarentah nu ngadata warga sangkan nyieun KTP. Tidinya masalahna. Agama karuhun teh teu diaku. Warga keukeuh dina kayakinanana, nu marentah keukeuh da cenah aya aturan negara nu teu meunang dirempak. Warga dipaksa kudu milih agama nu aya sakumaha parentah teh. Urang lembur disebut kafir, komunis, mun teu nurut kana kahayang pamarentah. Malah dina hiji waktu kungsi aya kajadian nu ngabalukarkeun urang lembur ka talangsara. Tengah peuting aya imah kahuruan nu tuluy ngarembet ka imah-imah sejena. Teu katungkulan da puguh kabeh ge imah panggung, bilik awi hateup injuk bari pada reukeut. Dina kaayaan sarwa walurat lantaran kabeh kudu hirup dina wangunan darurat nu dijieun ku aparat kacamatan,
Harita datang ulama, datang pendeta, datang tokoh nu ngadakwahkeun agamana. Urang lembur sina milih, apa jadi muslim, emak asup Katolik. Keur bujang jeung lancang keneh eta teh. Tapi dua agama anyar nu jadi agaman teh teu bisa misahkeun rasa cinta nu tumuwuh dina hate duanana. Maranehna pru kawin, tur apa jadi urang kampung Pasir Maria ngawangun ieu gareja. Sabenerna alasan naha kampung urang dieu jadi misah lantaran kabeneran. Teu apal kumaha persis nama. Tapi ceuk apa warga kampung nu ngagem Islam milih ngadegeun masjid di deukeut walungan. Sedengkeun warga nu Katolik milih ngawangun gareja di pencelut pasir. Nu terusna lah Pasir Maria. Demi kampung nu baheula kahuruan, di beh kaler, kiwari geus jadi hutan lindung. Keur gantina pamarentah nyayagikeun lahan nu kiwari jadi dua kampung nu misah teh. Paninengan teh banda nu gede ajena, urang bisa ngeunteung di dinya. Kuring unggek, waktu terus ngamalir, tapi katungtung panghujungna. Memeh cundu ka akhir mah sakur manusia kudu nyorang takdirna sewang-sewangan. Kitu pisan nu ngaranna kahirupan. Kuring ngarenghap jero, ngalalarkeun kasedih, manehna napak laun kana tak-tak. Jung kuring nangtung, tuluy ngiclik tukangeunana bari ngajingjing lantera. Sup ka jero gareja, nete tangga kalotengkeun dikencaeun altar. Eusi gareja ka tembong bararesih jiga aya nu sok rutin miara. Jiga nu baheula sok dipigawe ku apa, manehna gek dina kursi kai, kuring dina kursi gigireunana. Melong kalandeuh, ngaliwatan jalan jeung gunculukan imah-imah nu kiwari parongpong taya nu jicingan. Marongkleng. Ieu pasir kiwari geus lain milik urang lemur. Aya pangusaha jugala ti Jakarta nu ngaku boga bukti kuat bari geus disahkeun ku pangadilan yen manehna nu mibanda ieu lahan. Cenah, ieu teh tanah kolotna duka sabaraha ribu hektar. Urut kebon kopi zaman Walanda tur kungsi dikawasa ku pamarentah. Nya zaman geus robah. Ayeuna mah geuning saha wae ge bisa ngagugat pamarentah, bisa nyingkirkeun batur, komo nu kasebut deungeun-deungeun asal boga kakuatan jeung bekalna. Eueuh nu disebut rasa kamanusaan teh mun geus patali jeung harta banda mah. Urang lembur teu bisa kumaha. Lianti kudu nyingkah bari mawa katunggarana sewang-sewangan. Maranehna ukur apal, cicing di dieu teh lantarannya di dieu diperenahkeunana ku pamarentah harita. Sedengkeun tanah lembur nu memehna ge nu kiwari jadi hutan lindung teh, maranehna teu apal nah eta teh tanah karuhuna atawa lain. Taya bukti nu bisa jadi andalan. Tukangan ieu gareja aya makam emak jeung apa. Tadi burit kuring jarah kadinya. Basa lebaran nu geus kaliwat kuring teu parang datang ka dieu. Lantaran pangarsa Kiai Maksum, pamimpin pasantren tempat kuring diajar, terus dihiras ngawulang di dinya, ngajak silaturahmi ka sababaraha kiai di kota Sejen. Kasempatan nu oge gede pisan ajena keur kuring mah. Nya poe ieu, kuring karek bisa nadran, maca tahlil jeung surat Yasin keur kolot, lantaran ukur eta nu bisa dipilampah sanggeus duanana tilar. Kuring di kawasa deui kasimpe. Tatangga dia kampung geus incah. Aya nu nyeruruk di barayana di kampung Sejen. Aya nu milu program transmigrasi. Rea nu teuing ka mana miangna. Teuing naon nu engke bakal diwangun ku nu ngawasa ieu tanah. Nu geus ngarebut kabagjaan urang lembur. Cipanon. Bete ka ampeuh. Amparan cahaya dilandeuh ka tembong halimunan. Halimun oge geus heubeul nyimbutan leuweung nu tumuwuh dina urut kampung, tempat sakur titinggal karuhun kahuru jadi ruhak nu ruhaina
Boa tekung si parem. Apa dia loteng dina hiji peuting kungsi nyarita sabot nyawang kalebah dinya. Sakabehna hancur jadi lebu. Iwal nu nyesa dina dada. Pokna harita. Apa ukur bisa nyawang naon geus kungsi kajadian. Sagala kaendahan, kasangsaraan, nu kungsi kaalaman di kampung urang baheula ti dieu. Boa rasa nu ngalantarankeun sora apa teu tatag harita, nu kadenge dareuda. Sarua jeung nu kiwari karasa ku kuring. Kuring keur aya dina ulekan melankolia. Kasadih nu metot lalembutan, kasaban kajadian nu ku apa dicaritakeun baheula. Sabot melong kelembang imah-imah karosong di beh ditueun jalan. Nu keur diuk gigireun ngusapan kana tonggong kuring. Sakabehna geus kacatet dina lambaran kalanggengan. Pokna kuring ngusap cimata ku ramo, kareret manehna imut, teteupna liu. Sono pisan ka emak sareng apa? Ceuk kuring. Aranjeuna geus nyangking kabagjaan, cenah. Kuring nyebut amin dina hate. Manehna imut deui, memeh miang ku cara nu sarua basa manehna datang. Basa direret sanggeus sababaraha kedapan, manehna geus ngiles. Bulu punduk muriding, tapi ingetan yen nu datang teh meureun tina implengan kuring atawa memang geus kitu kuduna. Kuring ngarasa tingtrim. Kuring mentasan peuting di dieu, ngeueung sorangan, disimbutan ku haneutna paninengan. Dina kelir wanci nu riakna alon, kuring nyaksian deui jalma-jalma nu dipikanyaah, nu geus ngalantarankeun kuring mibanda pakaya batin, nu kacida gede hargana. Kapireng deui emak ngahariring, kadenge deui jentreng kacapi apa dina sora nu leuwih dumeling. Kawih nu keur ngagungkeun nu ngawasa langit jeung bumi, nu ngawasa alam pawenangan jeung kalanggengan. Tasikmalaya, Juni 2020.